Hai, Naon? urang rek nanya. Sok. Jawab. Oke. Rambut naon anu tara di sisiran? Rambut anu rontok. Salah. Rambut anu gimbal. Salah. Rambut anu diuntun. Salah. Rambut anu gelo. Si anjing ngacapruk ngajawab teh. Ye, Naon? berpikir secara logika bray angge tak unem. Astagfirullahaladzim, Ji. Uy. Dia teh aing berpikir secara logika. Ku aing sebutan hiji-hiji pira aku ting eta salah, eta mah fix pasti benar. Salah, lain eta jawabanana oge. Ih, Didinya mah asal-asalan atuh ngajawabna oge. anjir asal-asalan di dinya we mere pertanyaanna jawabannya jangan maneh hungkul. Udah penonton mana ge moal apaleun. Wah, mungkin penonton orang mah pasti apaleun soalna naon pinter cerdas teu siga didinya otakna mentok. Si anjing wanitanyaan aing mah. Buktikan So, gas. para penonton. Euy, cik penonton komen-komen berebetkeun tadina komenan buktikeun ka si Bray rambut naon anu tara di sisiran. Rambut nu diuntun, nu gimbal, nu gelo, nu rontok. Salah. Salah wae anjing. Keukeut Nya naon teh sia teh? rambutan. Nah, rambutan sia teh. Ya heueuh, rambutan sok tara di sisiran. Saya teh buah. Atuh kan ngarana makan. Ya, mana Berpikir secara logika. logika mana mah teu ngarti. Maneh unemna mentok.